Ah, ada berasihan mungkin sapukeun mah Atur naon? Kerasa sapu dag. Aing Jawab batur-batur ngomong teh. pan bieu teh teh ngomong. Kersa sapu. Gimana dulu budak? Teu nanyakeun dulur budag. Budag nanya ka abi teh. Gimana dulu budak? Aing mah. Ku aing yang disapukeun teh ceuli. Pancek dulu lagi imah dulu budak. Apa dulur budag? Mah kersa sapu. Imah dulu budak nek kese di bejaan. Heuh saha atuh ngaranna? Dulu budak. Heuh atuh saha ngaranna? Oh kenakeun lah, jangan kenakeun tau lah. Saha namina? Aya kasep kieu deh ka. Saha ngaranna? Heuh saha mah ieu. Saha? Saha atuh? Andri. Aduh, anjing ngomong oge lila asa taun deh ka. Aduh. Antarnya halus. Lancar ti mana horeng sia teh nyebutkeun ngaran sorangan oge sataun. Mbak, itu si Akeun naon di ditu. Nya rame si Akeun naon ditu kan. Maka itu yuk. Yuk. Andri nya ngaranna. Andri. Apalah aya nama? Kenalan nak? Datang di si bolot teh aing. Ieu keur sasapu teh tah datang si budag. Heeh. Tah mah dulurna. Oh itu dulu nak. Dulurna tinggal lihat tuh. Beda jauhnya. Beda nya. Iya nya mirip. Mirip. Be. Beda. Ai. Naon? Gitu. Jong kenalan mana? Nami saha? Nah, Kabereyan. keberuan. Sok balikan ditanya. Molot. Lila. Ya lilanya. Andri ngaranna mah teh. Andri. Oh, Andri. Ngan rada gagap ngomong lagi rada lila gitu. Ini berarti aku udah ajarin ngobrol Jigana diajar latihan. Latihan. Renang naon teh. Ieu dulur maneh kudu diajar ngobrol ameh lancar ngobrolna. Oke diajakan lah renangna. Jadi iraha renang. Sama renang. Kan geus sariap kieu, sari mangkat. Aing mah Sok makan wae atuh, heuh capek boy ya ngomongin si budak mah. Ih si aing mah lieur. Sarua abo ge lieur. Tapi bawa ya kalau kolam renang. Kayak itu bawa ke kolam ikan lele. Siap Ngojai mana kayak itunya jeung lele kadinya. mantap pisan gitu mah. Budak aing mah si budak jadi aya kok jeung lele. Terus bisa tengah dengan budak. Ih, Ang budak erek ngajajang lele, moal, bul, urang balik aya nama. Kela ngomong lah. Gap, engke ulin di kadinya. Siapa?